Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi Danu. Kalarasan Abdi ayeuna nuju di Cisaranten Kulon. Cekat Arca Manik bumi nyana konsep Japanese style. Tipe bumi itu di 110 per 160 tilu meter persegi. Ayeuna urang cobi urang review lebetna. Hargina teh di 1,8 M. Nah, dipayun tos dipasihan pagar, ieu pagerna dipasikeun pri. Kalebet Kang. Ieu karpotna lumayan ada lebar. Cekap kenge 2 mobileun, tos aya tali airan. Ieu jendela. Payuna memang konsepna kangge bumi-bumi Japanese kan di Jepang mah pintuna seureuna di paling kiri. Enten pintu depan teh paling kiri. Ieu memang sengaja ngangge keramik gitu teh payuna teh. Janten bade lebet ka bumi teh lebetna di paling dieu. Terus dipasihan roster, unitna di stok. Terus dipasang KWH listrik. Cobi kalau lebet sang kila heupeulna Kang. Ikan lampu pantun masangkeun ieu mah lampuna teh. Da ieu pintuna bahanna kayu. Langsung ke ruang tamu. Di ruang tamunya cukup ageng. Ageng ke 10 meter ya teh. Tadi punya 4 meter, kapong karena aya salapan ke 10 meter ya teh. Tadi orang coba ka kamar anu utama heula. Di kamar utama anu di kamar pertama di lantai pertama. Terus aya jendela yang geus boros tiis ya udara ka dieu. Terus luar lagi terus ngangge kaca. Terus saya pencahayaan. Jadi jamban di lebat kamar mandi nu di lebat kamar pertama. Ayeuna cobi, tah ieu kenge santai ieu teh salaras nama. Pintuna tos frame sliding gitu naon namina teh lah. Pintu kaca tapi tos didorong dieu. Iya, ya kan santai-santai, nuju lalungse, nuju ningis, si dari saya rencangan tiasa, sarang pula wargi tiasa, ya keginyantena. Ayeuna, kurang cobi review nu dihandap heula we Kang. Ayeuna, ieu taman belakangna agung luas, masih kene tiasa dimanfaatkeun ieu teh. Tidak amal sasaungan di dieu tiasa. Kolam ikan, tanaman naon gitu organik di dia tiasa. Ieu tangga anu teras nyambung ka kamar pembantu sareng kamar mandi pembantu. Itu sadayana teh aya 4 kamar tidur, 3 kamar tidur utama, 1 kamar tidur pembantu. Sami kamar mandi ge aya 4, nu 3 kamar mandi utama. Nu 2 kamar mandi utama, anu 1 kamar mandi kangge kulawargi, anu 1 kamar mandi pembantu. Ayeuna urang cobi review anu di lantai 2 na. Ayo Kang. Cobi nu di lantai 2 na. Oh iya Kang. Saya kamar mandi anu kami bila tamu gitu yang kacaman saya kamar mandi. Klosetna tos duduk, soalnya tos pasien sawan, kalau karena tos aya, enak cobi urang ke lantai 2, pri tos di pasien railing, ke lantai 2, ayeuna lebat lantai 2, urang cobi ke kamar anu utama kedua di lantai 2. Jendela nak, enten pame siang-siang istirahat biasa di dia, tinggal halaman tatangi di dia tiasa kating. Tis, oh pemandangan tinggal kayak di balkon lah, tinggal pemandangan mah. Coba ke kamar anu, katilu Kang. Kamar utama anu katilu. Kang murang kali tiasa. Terus saya jendela oge tuh tiasa dibuka jendela. Cobi
Urang ka balkonan kan. Balkona cekap. Ngai santai wengi-wengi antan pison wi tamal. Istirahat di rawasan teh. Ieu balkona cobi tinggal pemandangan anak kita. Jadi ka tinggal pegunungan mun enjing-enjing sonten rawasan istirahat di dieu. Terus di dieu mah sakitu janten kamar radio nembe 3. Ayeuna kamar mandi anu katilu di lantai 2. Jadi kamar mandina tos di pasien wastafel tos air shower losetna duduk gitu. Di kamar mandi nu katilu ieu tiasa diramong kangge ruang keluarga. Terus dipasangan kangge listrik yang tadi biasa dipasangan TV kangge santai lah ya. Ayeuna urang ka kamar pembantu di balik pangker IG balkonan salis biasa ninggal ke pemandangan ke pangker saya kamar pembantuna di kamar pembantu ayeuna lebet ka kamar mandi pembantuna klosetna jongkok biasa ngama kangge kaluhur biasa dilih bade diukur jahitan atau napi naon gitu biasa ieu tangan tadi ke tinggal teh ya nu jalur ka handap janten bilih anu pembantu bade keluar kalau resan menuju ke keluarga ngararumpul biasa lewat di paling itu Kang. Nah jantan bumi ieu teh tipe nate tipe 110 per 163 luas bangunanana 110 meter persegi luas tanahna 163 meter persegi hargina di hiji 8 M lokasina strategis wilayahna lembet wilayah kota Bandung aya di Bandung Timur jantan pilih aya nomor yang memberikan informasi terkait unit nu aya di lokasi ieu kalau rasan di dieu ge aya entertain nu nyanak unit di dieu sakitu nu tiasa diinformasikeun ku abdi mugia jantan informasi nu bermanfaat kangge sadayana napangkeun abdi danu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.